Bismillahirrahmanirrahim. Wal majallatu. Pan tadi aya bahasa majallah. Eta dawuhan Ibnu Athaillah majallatu. Ta kudu nyarahan ya dijelaskeun bi fathil mim patah mim ma. Macana wal jimi jeung jim maja. Batas di lam majallatun jam'u majalatin. Eta teh jamakna tina lapad majalatun. Majalah urang sok aya lain cenah aya majalah nih. Lu maksud dia mah majalah teh tempat dohir gitu kan. Kada tanya kitu deui. Bipatil mim aya mahalu tajalli tegasna tempat pertela waduhuri jeung tempat dohir. Kal mirati sapertikeun kaca. Urang sok kaca, aya urang dina kaca tah kitu. Jadi lamun orang taroki jeung suluk tungtungna teh geus katingali dina mimiti urang tak kitu kas kaca bisa ditingali di dinya gitu. Allati anu tatajalla pertela piha dina itu lati naun al umuru pirang-pirang perkara itu. Wal muradu jeung ari nu dimaksudna eta anna bidaya tal muridi sanyanyana mimitina si murid eta tu ropu bisa dikanyahokeun min hatina ti bidayah naon nihayatuhu tungtungna itu si murid. Tungtung teh naon usulna. Jadi ieu jalma rek usul atawa moal geus aya di dieu bisa ditingali dina mimitina ge kan. Jadi ulah aya basa nekatnya kitu mah. Jadi sing ingat atuh yang apal aing rek jadi wali moal dikir ya. Eta niat dikirna kumaha? Dikirna make ilmu teu tingali kitu. Hidayahna mata dikir ge aya adab-adaban 20 adab-adaban dikir 5 memeh dikir 12 sabada dikir 12 keur dikir 3 sabada dikir aya ngan rawat teuing lah atuh teh 20 nalarna ge ripu geus diringkeskeun ku ahli-ahli Allah mah naon sabab Syekh Naksabandi Al-Baghdadi sasauran inna robat turuki alayya indana nafyul wujud. Itu paling enteng. Mah kudu riweuh. Pang deket-deketna jalan wusul ka Allah mungguh kami ka kami berarti keur maju bakikatna Allah eta kan. Ilayya indana mau ngomong kitu lamun teu majlub mah. Eta Syekh Naksabandi. Atau hakikatna Allah cek Allah pang deketna jalan ka aing hate anjeun bersihkeun tina gamar makhluk aing cek Allah. Jadi hate keur Allah wong otak mikiran sawah melak per UTW atawa naon hate mah ka Allah. Jadi mujawir hate teh jeung panca indra urang ieu mah otak mikirkeun sawah hate dulang-dulung ka sawah. Otak mikirkeun hayang duit, hatena kokolengan yang duit. Wah bener gitu kan. Jadi semet beung ka luhur dunia mah kan. Dipanon mobil aing. Katempo ku aing aya, ku cepil ka kuping, dipikir ku otak, ngarasa salamat mobil jeung supaya untung kumaha. Mikir otak, ngana hate mobil eueuh. Tah salahna mah asup kana hate. Buka mobil hiji asup kana hate, 2 asup 2 nana. Atuh beuki loba, beuki goblok, da beuki kahijab hatena kan. Beuki jauh di Allah, bener kan? Aturan teu. Malah mah jadi sawab usul, hiji deket, 2 beuki deket, 3 beuki deket. Eta cekan wakal sampurna mah bener kitu. Pan eta asarapal Allah. Lamun urang boga adi di Jakarta, balik ka imah urang ka dieu nyabanyeun kursi. Ceuk akang teh, ya nu bener nu mana ye Kang? Sok ceuk akang teh aing pas nempo kursi. Keur inget ge ka adi sok jadi poho ieu teh ka adi. Cing, aya hiji deui aing mun keur poho nempo kursi sok inget ka adi. Anu bener nu mana? Nu ka hiji nu kadua. Orang ningali asarapang Allah kalah kapoh kalau neke itu kumaha bener pikiran teh ya lu halus mah ya Kang keur poho ka Allah brai ningali asar apal Allah itu
pamajikan gerencem nyarekan eta ngomong nanti asar apa Allah aing keur poho jadi eling ka Allah gara-gara dicarekan tuh matak barokah eta teh sabab disanghareupan kudu eling didoakeun ulah diusir ganti wae ku aing pamajikan ulah keur waktu eling ka Allah mugi Gusti gentos hatena ulah nu kieu nu alus matak eta teh beuki soleh. Jadi pamajikan teu soleh kawin jeung urang anu soleh teh beuki soleh ta eta. Mentak aya kiai ge pamajikan goblok Kang. Aya teu ditu geus aya. Aya lin bejana anu goreng adatna pamajikan ulama aya. Seperti mana? Jalaluddin Sayuti, ulama Mesir, Sultanul Arifin, naklif kitabna kurang leuwih 600 jilid. Kunaon bete populer geuning sawareh leungit disumputkeun ku majikan malah cek beja main di duruk cenah talipanana eta kiai boga majikan kitu cek urang ganti we teu diganti diingu we ngan dinasehatan gitu naon sabab aya sabab kitu sote tos kawin batur mangurus pamajikan ya manalip kita betul dah aing teu diurus ku hulu naon itu aing asup ka kamar ieu aya keur nalip kitab genep kamarna genep aya kabeh tadi asup nu mana nu asli bingung cicing mujung serangan pamajikan ngan ate keul diduru ku aing taliban geus naudzubillahi min dzalik tapi moga-moga dihampura ku Allah udah jadi soleh kan nah gitu jadi lalaki nu alus keur awewe nu alus mun awewe teu alus kawin ka laki alus moga-moga pialuseun kos tadinya mata gitu anggar we dengan minantu mah nu soleh kuduna mesti anak urang teu peti soleh oke sugan we jadi soleh dididik ku salakina tah kitu Kang Imam Jalaluddin Sayuti eta kurang kumaha hebatna eta teh boga taklipanana teh 600 jilid kakasih Allah Sultanul Arifin ulama Mesir eta sur kasauranana anu hareuneh kan model netepkeun hukum mun di zaman Subki Kabir mun di zaman Ibnu Taimiyah eueuh Subki Kabir wah salasar kiai kabeh saking pinterna Ibnu Taimiyah netepkeun hukum teu disalurkeun ka mazhab dicoret kabeh ku Subki Kabir dan kulantaran Subki Kabir segede Subki Kabir nu nyoretna teu wanian Ibnu Taimiyah Subki Kabir teh boga budak dua salah sejina nu budakna teh anu naklif kitab Jamul Jawame budakna nya kolotna belet-belet teuing so kan wah kitu ceuk Jalaluddin Sayuti lamun eueuh Subki Kabir di zaman Ibnu Taimiyah sasar ulama kabeh tak ari ngaruag kuno pinter mah imah ge ku tukang basma 2 jam runtuh tapi lamun jalma tarang bas ngaruag janela 3 poe teh geus mentak lamun ieu dunya dicicingan ku jalma jarahat tungkul dicabut benerna ku Allah sing-sina berlegugeun we di dunya teh ngarah tong tereh teuing kiamana lamun polintor urusan agama pinter urusan dunia pinter tapi jahat tereh kiamana sarua jeung imah di luar tukang bas nah gitu kan lain jama wah panjang teh ya teh ngabas teh kan geus lah sok tulikeun balik deui ka nu asal jadi nu dimaksud ku musannif di dieu teh mimiti teh dina mimiti tungtung bisa ditingali tak gitu Paida kana di mana kabuktian indaul etap ditu murid pi bidayati dina mimitina itu murid naon kuwatu tawajjuhin kuatna madep hate ka Allah wajtihadin jeung sungguh-sungguh pil ibadati dina ibadah wariyadoti jeung dina riyadoh ngabelajar nafsu kana kabuktian itu kuatu tawajjuhin wajtihadin ilaih eta dalilan ciri ala annahu kana sanatu si murid eta yantahi wusul itu si murid tapi itu si murid tutup deh ila fathin azimin kana wusul anu pohara fathun terbuka ari terbuka teh Kang eta teh mimitina tepi ka hadrat Allah terbuka teh aya mupatahah muwajahah muhadasah musyahadah mutolaah
Jadi usul ke Allah teh tingkat-tingkat, aya nu usul dina maqam mufatahah. Aya nu usul dina maqam muhadasah. Aya nu usul dina maqam muayyana, aya dina maqam mukalamah, aya usul teh. Aya nu usul dina maqam musyahadah, aya nu usul dina maqam mutalaah. Tah kitu, beda-beda eta usul teh kan. Jadi tepina ka Allah dina makom nu mana saukuran kuat jeung teu kuatna himmah usul, saukuran bener jeung paeposonan teu dina ibadah jeung dina mujahadatun nafsi. Jadi nu bener nama ta'alluq kana mujahadah. Matak Imam Ahmad Al-Hadrami, man jayyana dhahirahu bil mujahadah jayyana lahu batinahu bil musyahadah. Sajalma anu paesan diri dohirna ku merangan nafsu, tah ku Allah hatena dipapaesan ku musyahadah ka al. Lamun hayang musyahadah kudu lain loba tatalaran. Lamun hayang jadi ahli Allah kudu loba merangan nafsu. Ari kakuatan merangan nafsu kumaha nur Allah. Tak iya Kang, nu matak orang kudu selalu iltija jeung eling ka Allah, ngalah Allah nulungan ka urang ku mere nur. Itu dur lohor malah yang salat mun nur Allah dina hati. Jadi nur Allah panggilna hayangna ka Allah. La ya'rifullaha illallahu la yatlubullaha illallahu. Moal neangan Allah kecuali dina hati geus aya nur Allah. Hayang nyaho Allah. Can nyaho ka Allahna eta teh gara-gara aya nur Allah. Nu teh aya nur Allah mah teh nyaho ka Allahna ge. Lain bagian aing itu hese wali itu kuduna. Oh bahan aing jadi wali. Kitu geus putus asa can naon-naon oge. Eueuh nur Allah di dieu. Mun aya nur Allah mah can nepi ge hayang nepi. Mising belat sok nunutan ge hayang dewe ngaji perang ngaji nunutan. Lumayan piraku saeutik-eutik acan anu nyangsang beureunya. Tah kitu kan sukana bekiria ceng hareng ge mah. Duh. Unggal ngaji datang nur Allah, unggal ngaji datang nur Allah. Matak singleukeun. Matak hasilna kesimpulanna kamari dijelaskeun hayang bagja dunia akhirat hirup teu kudu pinter heula, nu bodoh ge bisa, teu kudu beunghar heula, nu fakir ge bisa hayang bagja. Kumaha hayang bagja? Rumusna ngan dua, berguru ka guru mursid sing ikhlas. Dina ngaji aya dua syarat, hiji guruna kudu mursid, kadua niatna sing ikhlas. Mun eueuh nu dua moal bisa meunang ilmu nape ti guru mursid. Cek guru mursid ilmu nape dari Allah diturunkan ke hati saya yang bisa ngambil murid dari hati saya. Ilmu nafe cuman satu murid sodik. Enggak segitu. Jadi salianti murid sodik mah nu kacing calang mau bisa. Kamu guruna teu mursid sing mursid ge guruna teu kabawa kana parahu. Teu kabawa kana tutumpakan guruna. Urang mah sing bodoh-bodoh ge lah kajeun langkel milu we bukan. Jeung guru bener kan? Ari hayang milu kan jadi guru gampang. Kari ngaindirojkeun karep di karep guru. Ari urang mah pan guru tapi kumaha urang malah guru disetir kurang. Guru, ulah kitab ieu ganti teu kudu sejen. Mah patahan guru goblok santri teh. Padahal mah guru maluih nyaho sia eta tetah sabab mung salatna tarek sok malaweung teh sabab anu kudu ngajina kitab anu. Mah patahan ka guru. Belas suul adab ka guru moal meunang ilmu na murid kitu mati guru indirojkeun asupkeun karep urang di karep guru jadi teu boga garep kumaha guru wae ek dihidungkeun ek dihijokeun aing minta ngaji titah masak moal engke we nu penting tujuan ngaji nepi ka jadi kakasih Allah daripada aing tukang ngaji hareupeun guru teu kabawa kana parahu mending jadi tukang masak di imah guru dahar moal kudu hese milu jeung parahu guru enteng bener kan sing cerdas ilmu kan Mau aya nu ngaji salah, aing rek ngaji ka ajengan, ku aing ajengan disaingan ke. Niatna ge geus salah kan. Ribet kade ulah gagabah ulah payah ngaji. Jadi syaratna dua yang bagja dunia akhirat merek pakir rek beunghar rek pinter rek bodoh ngaji ka guru mursid sing ikhlas geus meunang ilmu ti guru mursid pek ibadah amalkeun eta ilmu hate sing usul geus sakitu selesai urusan dunia akhirat kan. Aya marek beunghar rek pakir kajeun bodoh kajeun bodoh guru deukeut sarua jeung boga ATM
Itu ngomong jauh ka guru beri bodoh eta hese eta riweuh. Itu ayana pinter manfaat tukang ngawuruk bari ikhlas guru mursyid eta. Jadi guru-guru mursyid mah ara jadar di guru mursyid atawa seumur-umur ngaji teu bisa jadi guru da otakna belet ngaji terus sih mah saumur hirup ka guruna bak jadun di akhirat. Sabab naon hakikat murid nu jadi kakasih guru dina tanggungan guru nu nanggung guru urang kakasih Allah urang mah kabawa ku guru. Jadi kakasih Allah sorangan mah nyelengceng teu dek teu manjing wae teh. Salat malaweung wae sudah dikir teu make ilmu aing mah milu we kana riungan guru milu salamat guru ti gubrag milu nu ti gubrag mata sing hati-hati dengan guru teh bisi guru nu ti gubrag eta nu bahaya mah bahaya aing koe nyakal dituturkan hek ti gubrag aing ka dilulu isukan di hadrat Allah guru ulah gagabah kapanggihina we naudzubillahi min wes lah wallahu alam hiji deui Kang.